Gusti nu agung aing boga balan. Mau enggak? Ku aing didelekeun teu ditu. Yuk, dia belinya basah, Kak. Baseuh naon lain cai vlog aing bener reuas. Cingka orang keur ieu ya. Ya Allah ya Rabbi. Keur ngojay. Gusti nu agung. Hudang, Keur ngeunaheun ngojay, Kak. hudang. Maneh? Sia keur nanaonan. Keur ngojay. Ngojay mah dicai lain dina nu kieu sia teh. Ih, ya Allah ya Rabbi, Gusti nu agung. Henteu bisa aing mau ngojay lagi. Ulah maksakeun aya teu bisa mah mani. Ya Allah dina nu kieu maneh ngojay. Aing ti ditu teu kajauhan, aya sugan teh keur naon sia teh jiga bancet kikieuan. Kan ibaratkeun ieu teh cai. Ah, Ya Allah ya Rabbi. paberihan aing teh bisa ngojay da cai mah. Heuh ulah maksakeun jeung maneh eta keur diajar kumaha sih maksudna? Jang turnamen. Eta turnamen. Geus we nu asup akal jeung pangabisa maneh. Milu turnamen naon? Tenis meja, badminton atuh. Maneh hayang renang anjing. Jauh ka cai ge sia teh. Geus we nu di darat ulah ya Allah. Orang nggak bisa lagi backflash. Heeh, bae backless ge nu penting mah asup kana otak. Sia hayang milu lomba renang diajar di nu kieu mah kaur bisa. Kete pas perangna teh batur mah asup kana cai mana kikieuan we nya tembok. Tuh nya. Ih, ya Allah ya Robbi, pake atuh. Ih, eta kacamata. Kacamata renang ieu. Lain nu kieu anu rapat. Ami teu asup cai nu kieu mah coba bolong sabelah ya Allah, Gusti nu agung. Penting mah pakai kacamata meureun. Beda aya khusus. Tuh di. Eta heueuh di ya Allah, Gusti. Aing telah. Rieuh aing kalakuan maneh. Tuh, Kan membayangkan itu ibaratnya cai, Kak. heueuh sok bayangkeun. Naon ieu teh cai. Heeh. Terus maneh kumaha? Oke, kira. Set. Heueuh, tak ku aing lelep-lelep. Tak kieu. Bodoh teuing, masya we lah. Sabodoh teuing.